Ibu nuju nanaon? Bapak. Biasa kontrol. Bapak ke mana? Salam ya. Ibu udah ramah. Alhamdulillah. Sararehatnya. Pada jalan-jalan heula. Marangga sadayana. Kemana itu? Bisa karolan teh? Gitu atuh. Tengah meng tebihnya. Tengah meng tebih ya. Tengah meng tebih. Sorangan batan papasea. Balurah. Kenaon, men? Bagurah euy. Geus ini tuh ya kiwari. Aing kapiheulaan ku palurah euy. Wah, tapi anger we. Neng mimin sirana cacing mah bogoheun ka dewek. Mang Kemet. Kemarin ka dieu bagi hutang. Saha wae nu nagih hutang teh? Muni biasa we atuh Kang, anu urang teh hutang teh loba. Kamari teh anu ka dieu teh tuh si itu si Ujo, si Somad, terus anu orang kidul teh saha? Si ieu si Buton. Geus kieu maneh ayeuna mah anu satiap rek nagih hutang isukan datangan. Sina datang ka dieu, kumpulkeun di dieu. Tah kitu atuh Kang, eta ngerana salakian nu tanggung jawab ke pamajikanna. Jadi isukan rek dibayar kabehnya. Lain maneh, dewek rek ngamuk. Saksian uneh ku lain. Isukan akang erek berjuang. Erek perang jeung nu nagih hutang. Naha akang nu ngagoler atawa manehna nu namru. Itu mikir atuh ieu mikir usaha. Apaan teh tadi ge? Geus mikir rek usaha erek ngojek. Kakang diajak ngobrol. Ieu maksud uneh teh kieu. Cik atuh ieu usaha teh nu lain tong ngandalkeun hukum ieu ti nu ngojek. Tinggal ieu teh gabita ningali batur. Batur mah ieu banting tulang nelaan anak pamajikan teh naon we usaha nu sagawe-gawe naon tong ngandalkeun hukum ieu atuh. Heuk ari kitu mah uneh. Isukan eta kumpulkeun tulang. Aing erek ngambelaan anak pamajikan erek ngebanting-bantingkeun tulang. Mun bisa mah di film ngarah viral. Aing teh salaki anu banting tulang jang melaan anak pamajikan. Kemet, lain kitu ieu mikir atuh usaha mikir aing kudu kumaha atuh meuli anak aing mikirna. Apaan ieu ge geus mikir? Akang carek ngojek. Kita gojek mah gampang ieu mana atuh mau ngalang. Ya Allah, ya Robi. Rek uang naon tuh ditinggalan mah. Tah, nyi. Isukan ditambahan deui ku akang. Aing kan naon sih kieu? Banyak. Da ayeuna uang naon rek ayeuna naon ieu? Cukup. Nah kieu. Isukan ku akang ditambahan deui nahan ya. Naon ya? Kieu. Kemet, ayeuna kemet. Ih, nya, dasarnya. Awas ya. Tong ke peuting ku kontrak saya kan urang sumpah apa? Ku aing mau cepet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya terus naik. Turun. Aduh ya budak-budak kacida jeung teh terekelan kumaha mun segerag-gerag. Da kabita pagi ningali buat teuing. Aduh. Jeung tataekan teh teu make calana deui. Pagi. Jik, geura meuli calana. Pagi. Aduh eta budak. Kuring jadi teu konsentrasi. Si cucu diberi duit ke Pak Haji 50.000. Ecakan budak kata teh. Komo lamun kuring, cigana leuwih gede merena ye. Astagfirullahaladzim. 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 Hei, saya terus naik. Turun. Ari maneh atuh naon teterekelan kawas budak. Ya, 5.000 ya lumayan ya. Berikan kana siretnya. Keur ngarok supaya ulah jamrong teuing. Mah, kamari Bu Guru nagih iuran buku. Emang seberapa bulan gitu can iuran? Geus 3 bulan, Mah. Yah, Kukun. Tong digukut teuing ka hayang Bu Guru teh. Kukun teh capek indit sakola, isuk-isuk kudu lempang ka sakola. Terus geus tepi ka sakola kudu diajar, kudu ngapalkeun, kudu ujian. Ari ka hayang mamamanya, eta teh Bu Guru teh kudu lah aya iuran-iuran sagala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Cepun kun. Mama aya. Cepun kun. Mama aya. Iya. Panggenteran nya kekop di pasar atos. Ye. Kang Kemet. Kumaha kabarna akang? Damang Neng Mimin. Neng Mimin beuki geulis. Nuhun akang. Aduh. Akang teh sono ka Neng Mimin. Wah manya. Nya. Kumaha damang geulis? Damang akang. Ketinggalan seger. Kang Kemet kasep. Mimin teh peryogi atos. Ih. Aduh, teh peryogi artos sabaraha geulis. 400.000. Alah, gampang. Mau bayar sekolah si Kukun. Gampang kalau Neng Gelis mah. Pasti akang mah siap wae atuh. Ye, Neng. Tinggal atuh kasep. Hiji, dua, Dipirit. 3, 4, 5. Kelalang. Kukun ya? Bayar sekolahnya? Nuhun ya, Kang. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kang Kemet kasep. Mimin teh seueur pidamelan keneh di dapur. Mimin kalebetulannya. Nuhun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, di mana Pak? Mimi, biasa we, pada kontrol keluarga. Ayah Pak Kades, ada gula, ada semut. Di sini ada gula, pasti ada Pak Kades. Baju kegiatan apa Mimin teh? Pak Kades, ayah Pak Camat di kantor. Keren. Hansip. Kumaha janten ninggalin nu hitam teh? Jantan atuh. Hayu atuh orang angkat. Ayo. Hansip, bade ka mana, Kang? Mohon. Dupi neng sareng neng Sari bade ka mana? Bade ka bumi Kang Emul, putrana di hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggali kalebet. Cesari ceis. Mangga kalebet. Cesari sareng ceis teh. Pasti marana. Bade ninggal si Otong di sepitan. Sareng hapunten Cetiti, abi name tiasa ka dieu. Biasa sibuk. Tenan naon ceis Cesari, kopi dua anak itu satu rumah. Mohon atuh, aya si Otongan di mana? Oh, si Otong. Tadi taya di kamar juga goleran. Sok we mangga kalebet, abi beri ka warung heula, tong asa-asa. Cetiti, bade ngeureuy pamitan. Bade ka mana atuh? Cesari sareng ceis teh enggak. Mak. Alah, itu geningan si Otong. Nah, tadi saha di ditu? Nya si Otong itu. Nah, Cetiti, anu tadi di kamar saha atuh? Wah, bapakna. Ya mah asisten. Ya, maksud Uneh teh
Cik ada jalan perasaan mulai lagi kamu. Ya, kamera. 2, 1, action. Sisa apa? Yang itu mah datangnya sore gitu.